Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Calon Liga, apa kabar semuanya? Kali ini saya membuat susunan berupa instrumen untuk upacara adat perpisahan sekolah atau paturaitinen. Lebih tepatnya untuk SD Negeri Cirangkong yang berada di Kabupaten Sukabumi. Ini merupakan contoh jika ada request atau permohonan tanpa prolog maupun suara aki lengser, silakan diisi di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau nuhun belajar nyaksena. Salam channel Calon Liga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Embara kabalarea bewara kanu araya, kanca baraya nu pada lenggah, suguri pribumi nu pada linggi, mugi janten uninga wirehing dina dinten ieu pisan Ahad 23 Juni 2024 ku urang sadaya bakal kasekseni prosesi upacara paturaitinen kelas genep SD Negeri Cirangkong Kabupaten Sukabumi. Simkuring sapara kanca tiriungan seni SD Negeri Cirangkong sejang ngiring aub jabung tumalapung, ngiring icikibung dina widang seni Sunda. Saserieun sabanyeureun ngiring ngaguar titinggal karuhun. Prosesi upacara adat paturaitinen SD Cirangkong sejak dikawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh gening surjalmi gede teh kumaha daramang sing calager bager bener pinter tur singer barudak ieu aki teh ka dieu ngajajab incu neurek samen kantenan paturaitinen kelas genep SD Negeri Cirangkong. Barudak gerang ngariung orang kawitan upacarana. Yuk
Thank